warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha palawargi daramang sadaya? Alhamdulillah atuh ari daramang mah. Wasta simkuring Erlita Juliani Nazwa Putri di kelas 14. Dina danget ieu simkuring bade ngadongeng anu jijerna wawales kanu telemes. Lajeng we aya palawargi, lajeng? Lajeng. Di hiji leuweung aya bagong anakan. Eta bagong teh keur hulang jentul we bangun ngamuka bingung. Pangna kitu lantaran poe eta manehna kudu nudunan janji ka sakadang maut. Nya eta masrahkeun anakna. Hiji waktu manehna kungsi rek dikrekep ku sakadang maut. Harita sakadang bagong ceurik sing karunya bae ka kuring sakadang maung. Kuring teh geus kolot, dagingna oge tangtu nyaliatnya kelang. Kieu bae lamun ke anak kuring geus lahir, ku kuring rek dibikeun ka Andika, tangtu dagingna empuk tur pelem. Ngadenge caritaan sakadang bagong kitu, sakadang maung teh tetulus nerekep palawargi. Hiji waktu manehna rek datang deui nagih janji nya harita waktu sakadang bagong geus anakan manehna kudu nyumponan janjina. Kapipiraku aing rek teh gamikeun anak ka sakadang maung. Kumaha akalna sangkan anak aing teh tulus dihakan. Sakadang bagong terus pulang mikir neangan piakaleun. Keur kitu kabeneran aya sakadang peucang nyampeurkeun. Kunaon Andika beut kawas nu keur bingung kaci da sakadang bagong. Sakadang peucang nanya. Gorolang sakadang bagong nyaritakeun kunaon pangna manehna baluweung poe pipikiran. Sakadang peucang ngahulang sakedap. Teu lilapok nyarita. Gampang atuh ari kitu mah. Andika ulah riwang keun kumaha kuring bae. Urang neangan akal sangkan anak kisilah salamet tina panandasa sakadang mau. Dagawan heula di dieu kuring rek neangan sakadang landak. Sakadang peucang tuluy ngaleos. Teu lila oge palawargi sakadang peucang geus ngurunyung deui dibarengan ku sakadang landak. Manehna tuluy ngajak indit ka hiji guha. Tepi ka guha anu dituju, sakadang peucang metakeun akalna. Sakadang landak kudu asup ka jero guha bari ngaringkuk dinu rada poe. Buluna anu kawas cucuk teh kudu dipuridingkeun. Sakadang bagong kudu cicing di lawang guha ngabagiakeun sakadang maung lamun engke ngurunyung. Ari manehna kadua anak sakadang bagong rek nyarumput dinu rada buni. Teu lila oge palawargi sakadang maung geus rentang-rentang datang di kajauhan oge geus ngagerem nyingsieunan sakadang bagong. Mana anak sampean teh sakadang bagong? Ceuk sakadang maung bari jungang jengok. Sakadang bagong antarek nembalan. Tuh di jero guha, tuh geuning katenco ti dieu oge keur ngaringkuk di jero. Pek ayeuna mah kuring rek masrahkeun nudunan janji ka Andika. Cik sampurkeun ka hade di daharna ulah dilila-lila teureui bae sakaliguskeun sing ulah kadenge ceurikna. Cik sampurkeun kuring rek indit heula teu kaduga nincona ge. Sakadang mau rarat reret ka jero guha. Nya bae palawargi katengjoeun aya nu keur ngaringkuk di juru.
awaing ke atau berigis kuat hayang gerak ngerekep gabrug bae nuker ngaringkuk teh dirontok disamuakeun kana sungutna puguh bae palawargi cucuk landak teh rungsep manggang kana sungutna sakadang mau gegerungan sungutna palawaran getih diutah-utahkeun oge teu kaluar si landak teh da cucukna naracep pageh pisan antukna palawargi sakadang mau teh paeh palawargi sakadang landak tuluy ngurumoy kaluar tina sungutna sakadang bagong kacida bungaheunana anakna salamet manehna salamet manehna asa kahutangan budi ka sakadang peucang anu geus mere pitulung ka dirina kitu deui ku sakadang landak manehna asa kahutangan budi pisan sakadang peucang jeung sakadang landak tuluy arindit deui ninggalkeun sakadang bagong tah kitu dongengna teh palawargi nah tina dongeng ieu teh nu bisa ku urang candak tina dongeng ieu nyaeta urang teh kedah sapertos sakadang peucang nu sok nulungan ulah sapertos sakadang mau musarakah teh. Nah eta tukapi hatur dongeng tisim kuring hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.